adalah insan yang tak punya. Anjing, masih oding manggih naon itu Hah? Ding, Naon sal? duh. Tanam pohon iring aing murag euy. Naon? Batu ali. Batu ali. Heeh. Tadi tak ingin lewat ka dieu euy. Ding. Ding, Lu iya sal? kemana? Tah, iya. Nah kapan gitu mana? Di dieu. Di dieu. Heeh. Aduh, aya milik keneh aing euy. Iya. Atuh lain kade boga barang teh. Coba juga alus ieu mah. Geus puguh alus ieu ding. Duh, aing mun nepikeun ka leungit teh. Geus apes aing. Tuh atuh sing tartib. Nunda barang teh sing bener. Diselengit. Heeh ding duh. Aing untung aya kana rezekina ieu berarti euy. Heeh sal. Heeh. Sal. Hah? Oh nu poho. Poho naon? Hah? Bisik itu ieu macek maneh aya nu poho. Poho. Heeh. Bisik itu bisa aya nu poho ai eueuh mah nya cenah naon. Nah naon nu poho naon sih teh? Sia eta batu ali geus kapanggil moal muruhan ka aing. Lah sia, pira batu alinya. Mun hayang diburu hanyo payunyohan teh ieu teh. Tuna ku sia mun di teteangan ai teu payu mah. Lain ku masalah payuna ieu mah warisan ti aki aing ding. Lah. Iya. Cik, ngalah sia mah teu percayaeun nyiapnya, balik lah nya. Guys balik lah. Udah lah. Di arah gejang naon lah. Tepira batu ali anjing. Loba dina ieu ge. Mulian anjing 30.000. Menang 4 gebog ngarenan. Begitu patut di teteangan. Alam dunia guys kieu. Sedih. Sedih dan gelisah. Ding. Jalan batu ali aing ding. Bapak aing leungit saya ding. Batu ali naon deui sia aduh. Batu ali ding eta bari kana leungeun. Bapak aing leungit tadi mananya? Pernah nyebut nama lewat dieu tadi teh cenah. Tapi teu inget murag nama di mana. Deuleun teu? Warna kumaha? Warna bodas ding. Jaga aya bolongan tengahna teh. Coba eta menang meuli mahal bapak aing ge. Mahal. Sabaraha meuli narik? 2 juta puguh ding. Mata di teteangan ge. 2 juta. Naon? Tadi ku aing teh manggih di dieu. Manggih? Heeh. Heug mana? Ku si Isal. Nah, kasih Isalkeun. Bapak aing naon pernah ku kasih Isalkeun? Cibet nyot teuing da. Nu bodas aya bolongan. Teu nu eta. Kada tadi ngaku nage nu si Isal. Aduh, acan bapak aing di nu leungit. Heuh susul aku sia tuh si Isal tuh. Ka mana si Isal? Ka Tonggo. Anjing. Anjing, ai si Isal naon maksud? Batu ali batur di aki si cungur. Coba mahal 2 juta. Menurut ku aing wae goblok. Abong lain milik goblok. Anjing eta. Heuh dasar lain milik anjing. Tenalan manuk. Manuk naon cungur? Teh kukur bieu ding. Lah, dikukur teu mah. Oh itu tuh. Anjing teu beunang. Teu beunang keneh wae. Hablagug sama kadekeun ku aing cungur. Pisan teu. Mana pelorna? Buru atuh hibar Tenang atuh. Buru tak. Sia belagu ka dieu kan. Oke. Siap sih bermanten odeng. Aduh, Bisa mah belagug tuh da. belagu kumaha pan sia ge teu beunang. Kadekeun ku aing geura lah. Iya. Sok atuh. Sia jiga nu heueuh wae atuh. Aduh, Kali ku aing rek teu deukeut. Alah, turun atuh manuk lagi turun. Anjing. Alah, saha nu nenggor aing goblok, ting. beunangan teh sa? Anteuring. Anteu. Tah, da manuk nama aya keneh nya. Sok we centang heula kumaha ye pelorna. Aing hayang ngising heula teu kuat nya. Ek ngising. Heeh. Sok we tah centang teh belah dinya, ding. Belah dia sa. Sia koploknya. Kede. Keun
keuna kana hulu aing. Goblok sia. Nah naon mang? Naon-naon beungeut sia tah hulu aing kehead keuna ku bandring sia. Sia yo kehead teh. Cina saha? Saha sahabat ieu bandring lagi di sia kehead sia teh. Tah ka keuna kana hulu aing teh kehead. Si Isal nu ngabandring. Apa dia dicekel ku sia si Isal kumaha mana si Isal neug? Ek modal heula cenah. Sia kehead tah deuleuh nong tah deuleuh ku sia tah. Getihan teu? Getihan beungeut sia nong ya goblok. Oh, berarti eta mah aman keneh haican getihan mah. Aman beungeut sia kehead. Untung sakali-kali deuk. Aduh kehead sia. Kehead. Keratil aing mah. Sah. Rek. Anjir. Da sia rajin ning sah sinarieun. Lah, aing pan ieu we eta mah barala teh nya. Aduh. Anjir. Bener sia sal euy. Daek kan sah. Ek ulin sah tadi nama. Ek ulin. Heeh. Ek batur. Geus atuh aya batur mah ya bantuan mah aing ya. Nyepretan jukut. Oh sok we atuh sal aing maneulekeun we atuh lah. Maneulekeun ke ada bantuan. Lah, anjing mu aing kotor sah. Teu panggil jeung si Ajo, Rek. Si Ajo. Aing mah coba panggil saja masa. Aing kakara ka dina ge. Heeh, puguna ka mananya aing geus sabaraha poe teu panggil-panggil nya si Ajo. Heueuh pugu sal aing ge sila tar neuleun si eta salah ka mananya. Urusan sate geringnya si Ajo deh. Heeh. Si kumaha namanya? Ya, aku dongok sah. Ah, si Ajo. Jo. Jo. Si Ajo ngungkuk gitu nya, tuh harus ditanya. Wah, eta masa ngambek sih no sal eta mah ka maneh sah geus moal jauh yakin aing sah. Heeh gitu. Heueuh sah, moal jauh eta mah. Cing. Padahal aing boga hutang gitu. Heueuh geus moal jauh eta mah tina eta sah. Cek aing ge bayar sah boga hutang teh. Oh iya, pang bayarkeun ya? Udah tuh hingga ge beda itu mah tuh. Iya bayar ya. Lah, ngaji sal aing mah ku juga ku sia bayar sorangan tuh. Ken. Kasian boga hutang lagi bayar ku sia sorangan lah. Lamun aya buruhan sia ngarti ka aing. Iya, tapan aya ceban ieu kasih Ajo na 60, yang mana 10. Bener ieu. Bener. Tah, mun kieu oke sal. Hayu diburu atuh. Heeh. Jadi goyahna kitu nya hampura ka kara bayar. Oh, itu tuh. Oke. Yo, Mana sih maneh? asa ngambek ka si Isal. Ngambek kumaha sia mas pugu pernah ku aing ngambek ke si Isal pes naon? Oh, bisi mana ngambek teu? Anteu nah ngambek pes naon? Pada tadi sia leumpang mending ngukuk pisan, terus ditanya Ken, siga nu ngambek. Oh eta mah aing ge kadengan rusuh aing hayang modal bisi modal calana. Geus aya mah Jongjon. Ya Bang kasih Isal liap. Ji, ulah ting kasih Isal Ken, da kasih Isal naon? Iya Bang itu Bang nongkrong itu. Ulah teuing, pugu aing ka di tah ka dieu ditalatahan ku si Isal ieu. Kata-katahan. Heeh. Kata naon Cak? Ku katalatahan ieu cenah Jo. Naon? Digital nginjem lah gocap cenah Jo nyebutna teh. Jeung gocap. Nah kumaha si Paisalnya? Bugeun ngae hutang ka aing sih mah gocap eta teh, per gue nginjem deui. Bapak si Isal keur kapepet nyebutna mah cenah. Pepet naon jang naonnya? Nya nyaho teuing, bisa teu percaya ya pang ka ditu jeung aing. Benar sih teh. Bener Jo aing mah tah heureuy. Lah aing moal tingkah itu ya. Ah, Hijikeun jeung baratok itu cek aing. ku aing ge bejakeun nya. 100. Heeh, Heeh. siap. Balik we lah. Hei, siap nuhunnya Jo ya. Ku aing bikin ka si Isal. Hah? Geus Rik. Oke, aman Sal, aman. Heeh. Siapa? Kumaha si Ajo na? Untungan ditah bayar ke aing sia masa. Lamun ku sia, wah geus aya bahan pipa seaeun jeung sia. Sea. Nah, Brik. Nya heueuh atuh Sal. Sia mah teu boga hutang teu dibayar-bayar. Si Ajo ge emosi pada teu dibayar-bayar ti bareto cenah. Oh, gitu. Heeh. Oh ya biasa. Oh, gitu. Emosi. Jadi emosinya. Oke, ay. Lumayan ay. Bersih. Jo. Ini saya, Jo. Aya ka warung heula. Saya kan tadi. Jadi 100 nya. Heeh geus. Aing ka warung heula. Heeh nah aja sabaraha tuh. Kan tadi aing geus bayar nih 100 ya mah. Bayar kumaha itu bayaran ka sama nih? Tadi cek nitip si burik cai cepang mayarkeun. Itu pasti buriku masih burik pugun tah nginjem cek maneh cenah. Nginjem. Nginjem deui 50 jadi 100 geus tah. Ih, Jadi 100 tah yang nyaho aing ka warung ya. Adi. Kumaha si burik dia tidak bayar kana Kak. Nginjem deui si anjing.